Nis, kos di mana? Biasa we di imah mitoha. Jadi urang peuting nginep di imahna. Sieuna lamun hayang ka kamar mandi sieun labu Nur. Ari sorangan mah. Jadi maneh Nis mengurus mitoha teh. Emang anakna nu lain kamana Nis? Geus ditelepon ku maneh? Piraku maneh ngurus mitoha ku sorangan. Maneh oge nu bersihan imahna. Geus Nur ku urang ditelepon, tapi kumahanya jauh. Eta ge garawe KB maranehna teu bisa ka dieu Nur. Aduh, heueuh nya. Sabar we Nis. Maneh ngurus mitoha maneh. Mak, sager geuring teh. Alhamdulillah Nur. Maneh nyaho teh Nur, emak teh keur happy. Tadi penting emak ditransfer ku anak emak, jeung ku minantu emak, ku anak emak 500.000, ku minantu emak si Neng 500.000 Nur, ditransfer ku anak minantu emak anu jauh. Yeuh, anak minantu emak anu jauh mah paling pengertian. Ka emak teh beda pisan jeung si Nis, tara pisan mere duit Nur. Mak, jadi kolot mah kudu bisa ngajaga perasaan anakna. Coba ingetan ku emak, sanajan manehna henteu pernah mere duit, tapi santena manehna selalu nulungan. Selalu aya yang siap ngurus emak di saat emak gering. Sanajan manehna henteu bisa mere emak duit, tapi manehna tulus jeung ikhlas ngurus emak. Ku abi katempo. Tapi naha saeutik oge mama teu pernah ngabangga-banggakeun jeung ngahargaan manehna. Ieu giliran monang transferan ti anak minantu anu jauh 500.000 setahun sekali. Langsung disebarkeun ka unggal jelema. Naha Nur, maneh kalahkah ngabela si Nis. Anak teh lain menta dibales ku kahadean. Saeutik we cek emak hargaan perjuangan jeung pengorbananna. Manehna geus bahagia pisan, Mak. Ieu geura giliran si Nis geus teu peduli. Ku mak diomong-omong. Nya si Nis mah geus teu peduli ka emak teh. Giliran gorengna we hungkul ku emak dibeja-beja. Giliran nagerna emak poho. Da emang nya si Nis mah mun nanteran sayur teh teu ngeunah, teu karasana naon. Anger we nu didikeun teh kulub buih, kulub waluk, bosen. Lamun beberes dibasa sapu, nyuci piring, nu kitu ge mama bisa. Emang susah ngomong ka jelema anu teh nyaho terima kasih mah. Mentana lamun emak gering, geus we antepkeun kudu diurus. Ameh labuh, terus sakalian petruk di kamar mandi. Ameh teu bisa nganyarikeun hate minantuna.